Salat sunat teh aksamun nawafil salasah. Aya pembagian-pembagian dina salat sunat. Pembagianana ya. Aya disebutna nafilatul muaqqatatan. Salat sunat di waktu-waktu ieu tertentu kade. Waktuna mana hiji kat tarawihi sapertikeun salat sunat tarawih. Hirup dek manfaatkeun ilmu lain dek naon ieu. Non artina urang boga ilmu lamun teu manfaat. Yang menon oge berenang peneta katak nyelamatkeun ka diri urang ilmu teh. Ya, urang boga keahlian ngabengkel hebat, tapi teu manfaat dek naon gunana teu ka jadi tri-tri asin-asin acan. Loba jelema palinter nya ngabengkelna tapi teu hasil teu jadi duit. Tapi jelema kamari perecet teh karek diajar ngabengkel geus rame. Ya, itu tah manfaat ilmu mah kitu. بالبركة والكرامة شعب القدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Kurang dipaparinan ku Allah terus dilangkahkeun sampean urang dugi kana tempat kalayan urang sadayana dipasihan walafiat bila isya'a urang bisa ngariung mudah-mudahan dina iriman turunan maghfirah Allah kalayan urang sadayana sing dipasihan bermanfaat. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang dina ieu wengi dina kadua sarta sering selebaran dina pangaosan mingguan. Nah, insyaallah para jamaah sadayana dina isya urang nutur tapak kana sakumaha di para ulama baik ditunati Kangjeng Rasul, baik ditunati Gusti Allah Subhanahu wa taala, di mana urang diperintahkeun ku Allah jeung ku Rasulna termasuk urang sadayana kedah nuturkeun tapak Kangjeng Rasul. Sehingga sakumaha dina ayat Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kurang teh para jamaah sadayana saat cinta ka Allah eta teh kedah fattabi'uni tuturkeun kaula cek Kangjeng Rasul. Salatna kudu sesuai jeung Kangjeng Rasul, mantapkan dina salat sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat anjeun sapertikeun anjeun ningali kaula salat. Urang mah teu hirup teu ningali Kangjeng Rasul. Teu hirup dina sawaktu jaman Kangjeng Rasul urang geus ningali saha. Sedengkeun salatna kudu sesuai jeung Kangjeng Rasul, wuduna kudu sesuai jeung Kangjeng Rasul. Termasuk urang dina salat kudu salatna saperti salat Kangjeng Rasul. Sehingga daek tidak etak kedah kurang dilaksanakan. Hese jeung teu hesena kedah dilaksanakan. Termasuk naon nu dilakukeun Kangjeng Rasul, termasuk kasunahan-kasunahanana kurang ege. Aya hiji riwayat kieu ruya an Hatim Az-Zahidi, diriwayatkeun ti Hatim Az-Zahidi. Cek Hatim Az-Zahidi annahu qala manidda'a bisa da'a bisa da'e. Seperti urang dina wadduha bisa wadduha bisa wadduhe.
Wadduhe wallaili ijazaje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu mah sesat gitu. Gitu ya, itu jawaban. Nah, manidda'a hubba maula min gori wara'in fahuwa kazzab. Saya jelema nu ngaku usadab jelema teh nama loba ngaku-ngaku. Ngaku orang sholat asa benar, ngaku orang cinta ke Allah, ngaku orang cinta ke Kanjeng Rasul, ngaku orang teh asa dek asup ka surga we gitu. Ngaku karek lamun orang hayang boga duit gawe henteu karek ngaku hayang. Nah, termasuk orang oge cek Hatib Az-Zahidi Muhammad Malidda'a hubba maula saya jelema nu cinta ka pangeran ngaku cinta ka Allah min ghairi wara'in tapi teu waro bahwa kadzabun eta teh bohong. Jadi lamun jelema cobrok dina hirupna ngaku cinta ka Allah bohong. Usahana cobrok naon wae didaang nya, usahana naon wae dihalalkeun, nah cobrok sagala edah didaang ieu mah pas domba itu domba oge mending ya domba ge nyahoun mana ieu jukut anu daekeun mana teu sakabeh jukut daekeun kan. Jelema mah aspal didaang, batu didaang gitu. Jelamanya hese-nya hayang waroin teh hayang apik teh hese urang nyopotan daun nu batur asan urang wae teh nyaho halang teh nyaho haramna apa subhat apa kumaha nu penting mah ngeunah we didaangna ieu teh pengakuan urang langsung ka Allah tandana jelema ngaku cinta ka Allah teh tapi lamun teu waro hirupna maka bohong eta cinta. Bohong kan. Ieu tah ngaji teh hese teh nu kieu tah. Insyaallah Gusti hayang waro teh hese kan aya we ngajakan aya nu teu beres teh bisa. Aya wae. Tanya kurang diri urang hiji tanamkeun diri urang bahwa orang moal ditinggalkan kudu duit hiji lah. Sing yakin tanamkeun dina mana orang bahwa duit mah moal pahili, rezeki mah moal pahili, sakitu we. Katakan jelema loba kaayaan sagala eta dihalalkeun kusabab teu ngarasakeun eta rezeki teh bakal katukeun. Rezeki teh asa nek eueuh lamun teu dicopot teh. Coba lamun jelema zaman kayaan zaman pemilihan saha teu nyokot duitnya daerah deui atuh tuhnya jiga nu moal eueuh deui teh jiga moal aya deui jiga lamun teu dicokot teh aing moal bisa ngabaso lamun teu dicokot teh aing moal bisa meuli es kitu jiga kitu tah jadi hirup teh urang teh diangan-angan kudu kitu jangan kudu kitu masyaallah mau jelema anu bahasa kasarna lamun teu maling moal boga duit lamun teu ngigel moal boga duit eta mah geus kafir kade geus ngahalalkeun kade toga mah ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku Allah kafir eta kafir pada zaman sadaya kafir kecuali kieu begitu joget nyaho joget teh haram Gusti ieu teh haram jelema nyawer begitu nyawer dina dangdutan nyaho haram dina hatena teh tetep ingkar Gusti ieu teh haram tapi kumaha atuh beuki Gusti kitu tah kan moal aya jiga aya anu udah kitu moal aya anu aya mah anggeun kalah mabok betul itu coba urang lain dina karya nu mabok aya kalah mararabok dangdutan aya eta mana teh anu karyaana dosa numpuk jelema mabok bara urang nu mabok nu hadir kadang lalutan bara urang
eta jaipongan aya dua kana dua baku tilu baku mah beas kalidaan. Maraban ongkoh, mulian ongkoh, dosa nimpa ongkoh, duit tina duitna dosa ongkoh, can ke dina dangdutan dosa ongkoh, nu nontonnya di dosa sarua, nu kabeh kanu hajatanana eta. Kaya teh langsung dosa tertimbul teu hajat teh. Abet teu daek gitu. Eta kudu ditobatan urang dirinya. Geus ngalakukeun eta tah. Ngalakukeun kaharaman eta. Dalam mun teu ngaji mah asa heueuh we asa hiburan we gitu. Nanaon ge asa hiburan hirup. Jadi asa hiburan wae nanaon. Jadi lumrah. Jadi dosa teh jadi lumrah eta mah. Jadi lumrah. Gitu. Pan aya urang disebut nama asil ainin, aya ma'asil uzunain, aya maksiat mata, aya maksiat celi, kan aya tuh. Mana maksiatna urang ningali aurat dosa kecuali ye mun urang hayang teu dosa, urang lamun barang beli teangan anu boga warna nu geulis teangan. Jadi urang mah dek ningali awena dek beli itu. Mun ngajak ieu mah nongkrong ngarepan imah dek cuci mata ya eta mah dosa eta mah. Gitu. Katakan lamun dek barang beli dengan geus seperti orang beli jamu ke Simba tah. Dek barang Simba kumaha ditingali? Meunang tingali. Kusok lain tujuan. Tapi lamun tujuan barang beli mangna dek ningali bujur awe banyak itu sarua. Kitu nya. Tujuan Gusti tah. Nah, hese geuning waro teh urang teh waro kudu waro teh hese matakan kapungkur mah praja masadayana leuseur kiai anu tara ngadahar harta pamarentah tuh nya. Aya kitu hukumna aya, kitabna aya, versina kaula aya. Mun teu ngaji teh nyaho kitabna mah ribut atuh. Dek kumaha tanggung jawab di hadapan Allah. Urang saumpama dibere duit saumpama kita dibere duit ke pejabatan tukang korupsi halal kita dibere na ayo urang mah menang lainnya komolan sogokan eta ya jogok MK nya gitu asallah Gusti halal gitu kayanana di pemerintah sang praja masadayana. Jadi tetap lamun urang nyokot kana warok mah tetep teu kenging diacara. Teu kenging. Esenya urang kudu gitu. Mesti lagi. Nah, begitu jelema cinta ka pangeran tapi teu diajar waro teu api tetap cek Allah bahwa kazab jelema nu teu bohong. Nawa manidda duhulil jannah min ghairi infaqi malin fawa kazab jelema nu ngaku asup ka surga tapi eta jelema teh di mana asup ka surga ngaku asup ka surga tapi minggari infakin malin sehingga jelema teh tapi teu ngainfakeun hartana bahwa kazab. Jadi jelema teh nu asup ka surga teh nu berehan terpelit gitu perjalanan saudara nu berehan bagja dilema lawan berehan di alam dunia perjalanan saudara bagja berehan urang teh tetegaan gitu meningali batur teu boga hayang mere gitu mun batur naon kasusahan hayang nulungan gitu atuh Gusti eta hese teh gitu urang Bukti mah batur ieu nu dipunang ieu geuring ge batu lain urang ieu gede. Masyaallah.
Itu nya masalah Gusti. Nah, tong disangka jelema dek asup ka surga, lamun jelema teu daek ngainpakeun kana hartana, eta teh ngaranna bahwa kadzab. Wa man maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnati bahwa kadzab sajelema anu eta jelema teh cinta ka Kangjeng Rasul, ngaku cinta ka Kangjeng Rasul, tapi eta jelema teh ittiba'i sunnah min ghairi ittiba'i sunnah. Eta jelema teh teu ngalakukeun kana sunnah bahwa kadzab nu kitu teh bohong. Tangga jelema cinta ka Kangjeng Rasul teh ngalakukeun sunnah. Urang teh kedah ngalakukeun sunnah. Tong jauh-jauh teh urang dina sunnah mah urang rek dina dahar, sunnahna maca bismillah urang. Sunnahna urang make leungeun katuhu urang. Matakan lamun urang dahar nginum ulah hiji kadaharan anu asup salian tina leungeun katuhu kade. Kunaon sababna kedah leungeun katuhu? Sabab setan mah barang dahar teh sok make leungeun kenca. Mun aya jelema nu dahar make leungeun kenca eta juri. Bukan ke setan gitu teh. Di bagian setan. Jadi setan mah barang dahar teh make leungeun kenca. Itu. Leungeun kenca teh. Urang mah tetep kita nganggeunkeun katuhu sunnah. Sunnah kade. Termasuk naon deui kasunahan? Kasunahan urang dina ngalaksanakeun salat kade. Aya babus salatun nafilah kade. Bab salat nafilah, salat sunat. Salat sunat. Dina salat sunat teh aksamun nawafil salasah. Aya pembagian dina salat sunat, pembagianana ya. Aya disebutna nafilatul muaqqatatan, salat sunat di waktu-waktu ieu tertentu kade. Waktuna mana? Hiji kat tarawihi sapertikeun salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih mah biasa dilakukan dina waktu sanes salian dina Ramadan. Kata muaqqatatan di waktu-waktu. Wa witri salat witir gitu. Termasuk salat witir ya tetep. Nu kaduana nafilatan zatu sababin termasuk anu ngabogaan sabab. Itu sabab kumaha? Aya sabab mutaqaddimin, aya sabab muqarinin, aya sabab mutaakhirin. Mana sabab mutaqaddimin? Aya mutaqaddimin teh cik urang mah sebab anu leuwih didahulukeun dilakukeun, ditiheulakeun. Seperti mana? Kasunati tawafin, seperti sholat sunat tawaf, tahiyatul masjid jeung tahiyatul masjid gitu. Jadi eta mah di luar samemeh gitu. Samemeh sholat gitu. Samemeh aya waktu tahiyatul masjid eta mah lebih dikudukeun ditiheulakeun dilakukeun tahiyatul masjid. Bahkan jelema mun asup ka masjid sunnah tahiyatul masjid. Usahakeun tahiyatul masjid 2 rakaat, usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Sejak niat salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Usahakeun lah asup ka masjid. Ieu mah lain waktu salat, asup ka masjid tetep eta tahiyatul masjid lakukeun urang. Utama tah, lebih utama tadi. Tahiyatul masjid. Termasuk naon deui? Wa sunnatil wudu'i jeung sunat wudu. Salat sunat wudu sanggeus beres urang wudu maka asup ka masjid salat sunat wudu. Tade. Ditambahan tahiyatul masjid, salat sunat wudu, tambahan urang usolli sunatul wudu,
ini sunatan lillahi ta'ala gitu geus nu kitu geus nu kitu tah sunah-sunah nu kitu lakukeun ku urang geus hiji ke aya urayanana urang singkatkeun heula nu kadua sabab muqarinin nu kadua sabab nama dina waktu bersamaan anu dilakukeunana sapertikeun kalbu sufair sapertikeun salat sunat gerhana bulan, gerhana matahari, kama sabukari sunnah kada. Nukatiluna sababu mutakhirin dilakukeunana imas saenggeus pelaksanaan seperti mana kasunatil istikharah jeung salat sunat istikharah. Kade urang soal sunat istikharah teh penting kade. Penting istikharah teh ieu naon nyata jalan anu kedah ku urang di teangan petunjuk di jalan nu paling efektif istikharah jalan urang dek ngabangun imah kumaha ieu fena dilakukeun istikharah urang-urang ieu dek boga minantu atau pilihan setiap boga pilihan istikharah kan urang teh kumaha ieu teh Mujarab teh boga duit, ieu duit teh meuli naon, apakah maslahatan ka dieu, apakah maslahatan ka dieu, istikharah. Urang teh ieu teh dek isukan dek ka mana ieu, hayang ieu hayang ieu, aya dua hayang teh istikharah urang. Biasakan istikharah. Istikharah, oh gering ieu kumaha gering? Istikharah gering urang. Katakan batur mah istikharah teh aya anu ku Quran, aya anu ku zikir, aya anu ku sholat. Aya nu make Quran pada masalah istikharahna. Gitu. Aya nu make zikir, aya termasuk aya di anu urang nyata ku ngangge sholat. Urang mah istikharah ngangge sholat. Istikharah Gusti abdi teh ieu boga pilihan, ieu teh pilihan teh dua. Hiji sarboah, kadua saritem cek mang kosim teh mah. Ieu mana Gusti apa sarboah, apa saritem gitu. Gitu begitu di sorohan eueuh kabeh mah aya jurig. Itu bener berarti teu bener jurigan mah istikharah gitu nya masalah. Istikharah tong gagawah ka diri teh pilihan urang pilihan syahwat gede. Jadi urang pilihan teh sesuai dengan salat urang yaitu hayang tadi ya urang mah gitu nya jarang urang nyangkutkeun dina setiap kahayang ka Gusti Allah jarang aya urang ku istikharah tah Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa eta nya Gusti urang ka doa urang istikharah urangna kumaha istikharah mah lamun ngailamatan urang ka awewe terus awena nyang hareup bagus bubur gerak kawin kan kawin malam awena teh posisina kalah nukangan tong ditarima itu gua haya gua lak itu awena bisa nyekek kita gitu mah ulah tong gerontong bahaya gitu kajet teh gelis entong gitu kajet Inggris gitu masih udah gelap kan bisa gitu ya baik data isyarat gitu serupa-rupa isyarat rupa-rupa kata ilamat teh gitu aya nu ningali cahaya gitu aya nu ningali kain kafan gitu kan aya di awet teh tapi yang hareup kan tapi bari numpak mobil ngajauhan eta mah kabur dek pamur kita pamur istikharah lamun urang teh mah anak boga jodohna mangkat ka kiai ieu alus apa henteu kedanna mah kitu kedanna mah oke karep diberi petunjuk oh geuning kieu bakal sarua kan sarua istikharah teh sarua bakal sarua istikharah mah dek kusa-kusana bakal sarua anu bener mah gitu bakal sarua kurang ya malam mendekin imah kumaha ya Gusti abdi dekin imah gitu
apakah ieu dek di tanah ieu, apakah dek di tanah ieu lahan anu ieu, apa lahan belah kidul, apa lahan belah kaler, isi orang lamun tina imah, tidak imahnya. Hiji istiorohan kadua beres istioroh usahakeun sholat sunat 2 rakaat di atas 4. Baca keunana hijib nasor. Nyaho hijib nasor geuning. Aya kitu kudu ngulikeun ka lah. Aya komisi gitu nya. Gitu hijib nasor bacakeun. Naon fungsina hijib nasor? Jurik nu aya di dinya lalu gitu. Kaduana engke dirinya secara otomatis hiji bersih, kadua ya. Kadua engke bakal daratan jelema teh baretah. Hal baretah takkan kieu ya. Urang ieu lamun panganten anyar. Urang lamun panganten anyar awet teu bakal digarap. Nya pamimin. Gitu tong bakal digarap. Tenang heula santai. Tong ngerasa burusuh. Jika dia geus akad nikah tong bakal digarap. Salat sunat heula 2 rakaat. Salat sunat heula. Lebih bagus ya tamat tuh dek salat rakaat seudai. Ikut 2 rakaat salat sunat, rek salat sunat ya. Beres dirinya mangkat keluar. Begitu keluar imahnya ngarep mana tah? Musuh umpamanya ngarep kidul, mangkat ka kidul. Ngado urang ka belah kidul. Gusti abdi niat dek ngamanfaatkeun ilmu abdi. Itu tah, niat gitu. Ini niat gitu. Urang teh rumah tangga teh dek ngamanfaatkeun ilmu. Urang teh rumah tangga teh dek ibadah lain dek ngeunahan ieu. Sabaraha poe ngeunahna coba urang panganten anyar. Paling sabulan selebihna mah geus teuing lamun bisa ditukeun. Gitu. Kan beda deui atuh geus lain cinta urusan dinya. Ganti aya warohmah. Kasih sayangnya urang ka majikan kajen teh geus kurang setrum ge gitu nungan setrum teh palila. Gitu nungan setrum teh cara panganan anyar kan setruman wae eta mah tah. Anyar we nya. Gitu aing geus komo geus aki-aki mah tuh hayang buka alat teh ngomong kesang ya hese. Gitu. Nah, begitu orang tadinya Gusti abdi niat hayang bade ngamanfaatkeun ilmu Gusti gitu tah. Abdi niat bade ibadah Gusti ngarep idul tah. Indah deui ngarep kulon. Terus kurang setiap penjuru tah terus ancek gitu rumah tangga. Dan niat tangga dia ngamanfaatkeun ilmu teh dek naon deui coba. Urang beureunan boga keahlian dina dagang bakal manfaat dagangna. Urang boga keahlian dina bengkel bakal manfaat bengkelna. Kan aya geus rumah tangga teh ieu maju itu teu maju. Segala teu maju, namun geus cekelan. Gitu. Dari kemaju aya kitu tah. Urang niatan kitu tah niatan. Nyata mah geus hirup mah dek manfaatkeun ilmu lain dek naon ieu. Non artina urang boga ilmu lamun teu manfaat. Yang menaon oge berenang pernah tak nyelametkeun ka diri urang ilmu teh. Ya. Urang boga keahlian ngabengkel hebat, tapi teu manfaat dek naon gunana teu ka jadi tri-tri asin-asin acan. Loba jelema palinternya ngabengkelna tapi teu hasil teu jadi duit. Tapi jelema kamari perecet teh karek diajar ngabengkel geus rame. Ya. Itu tah manfaat ilmu mah kitu. Niat tah urang tiring. Gitu niat urang ngarep ngaler, ngarep itu terus kurang balik di kana ngidul. Ngadoa dirinya kurang ngadoa Gusti. Mudah-mudahan itu sih manfaat ilmu abdi niat ieu dek ibadah ka Gusti. Kitu ngadoa heula. Geus beres ngadoa asli ka jero. Asli. Sudi ka jero urang lamun panganten anyarna mulai dirinya urang mulai tah ngeureuyeuh
Assalamualaikum heula. Di mau ujung-ujung di damar faton. Ulah tuh cek kita teh naon teh gara-gara pegang nu jiga beurit. Gitu ulah pasti ngerakeun ya. Ngerakeun Gusti, ngerakeun kitu tah Gusti. Awi kumaha geus kolot kieu teh kunaon mulai penting ayeuna mulai salat sunat atuh. Salat sunat teh kunaon 2 rakaat salat mutlak we teh kunaon naik. Aya para jamaah sadaya masyaallah. Hijib nasor kali baca. Hijib nasor. Jelema bangun hayang anggeus hijib nasor. Keneh anggeusna. Hijib nasor. Ya. Gusti lagu hijib nasor tah urang bising hayang eta mah. Hijib nasor mah eta mah kudu make pakakak kudu hese. Katanya Gusti lagu hese kamake lagi ya. Masalah ayat dina dalail, ayat dina sisi tah awal, nasor kaya hijib bahri, hijib bayomi, kita share hijib teh, bahkan hijib bahri mah lamun diamalkeun teh, diamalkeun hijib bahri mah khusus ngamalkeun. Hijib bahri mah lamun hijib bayomi mah bisa ngapung, wah, insyaallah hijib-hijib teh nya. Urang boro-boro hiji bismillah ke pumuterekeun mempat urang bismillah sholawatan Gusti Nabi. Nah, kitu tah urang mulai ku urang tah. Mulai ku urang. Non usahakeun kasunahan teh urang lakukeun. Dahar kade urang cara minimal doa urang dibacakeun doa-doana. Bacakeun da aya dina numbutkeun kana ngahuap mah ngahuap urang nyomotna sangu jarang anu sesuai sunah. Jadi mun nyomot sangu jarang sesuai sunah jarang nyomot sangu. Sabab sunahna nyomot sangu mah dina sisi heula karek ka tengah. Urang di tengah heula karek ka sisi dari tengah elok hayaman. Gitu. Jarang. Gitu. Sabab cenah kieu dina tengah eta teh turuna barokah. Lamun tengahna dicopot leungit barokah. Matakan usahakeun sisi heula, matakan urangnya lamun seueur diharapkan kitu nya dari urangnya sok aya gitu dari dina di sisi dahar terus mapai ka tengah eta teh. Jadi di tengah-tengah teh barokah. Matakan urang dahar teh hese barokah. Hese nyawana seueur hungkul. Seueur nyawana seueur geus. Termasuk minum kopi geus sami urang. Gitu. Minum kopi mungkin kita azkar karangan Imam Nawawi. Minum kopi teh hiji teu meunang ditiup. Urang mah ditiupan wae nya. Tiupan da panas tamahna tuh kalah. Kaina cai panas coba cai tiis. Aneh orang mah kopi hayang minum pakai cai panas, begitu diunum hayang tiis gitu. Kan aneh gitu. Urang teh ngopi teh jadi pahala kan. Jadi pahala. Dan Imam Al-Haddad karangan anu ngarang Ratib Al-Haddad ngopi. Kan ngofina aya waktu-waktuna. Kayak waktu zuhur amalana ieu, waktu sore amalana ieu, waktu penting amalana ieu gitu. Awas-awasanna gitu. Kopi teh lain kira. Jadi ibadah. Urang mah ngopi teh lamun dek lalajo kayak tamat silakan gitu. Jadi dek lalajo tuh gitu. Ah tuh ngopi lah, urang ngopi lah mari lalajo gitu. Sila gitu. Tata kita tah. Masyaallah. Biasakeun lah. Dina sore biasakeun yang hareup ngidul atau napi ngaler. Biasakeun. Awakna yang huluna berarti urang yang hareup ka kulon. Pos mayit. Usahakeun dalam sare. Sare kayak gitu. Jadi lamun urang tempat sare kitu spring bed naon. Usahakeun yang huluna ngidul ngaler gitu. Ngidul ngaler. Jadi ke sare itu berarti nyarep kakulon. Itu nyangul kakulon, nyangul. Sakeun sare itu ka mana urang kecepatan penting HS gitu.
ngajepatan hese gitu teh pada zaman sadaya. Ternyata gini salah sahiji dina jama para ulama gitu nya rapi dina salena rapi dina dahar rapi gitu. Pasti nah sholat sunat kereta ya sholat sunat istihoroh kurang biasakan istihorohan kadek kurang lamun dek nakdirkeun hiji perkara ulah make perkiraan awas ulah kieu oh si anu teh kieu oh bakal kieu ulah kadek teu meunang hukum make prasangka kajenting bener sama mate mah maneh kieu nya kusab maneh kayaanana gering kusab kieu kajenting bener teu meunang make prasangka ulah kadek ulah make prasangka awas hebatnya kurang di bejaan asal hati teh asa ngomong kieu jeung si anu teh sakieu di bejakeun teh bener ulah kadek iblis mah bakal ngagilekeun keneh digilekeun bakal digilekeun matakan aya jelema gering seutik oh maneh mah katempelan ku si anu oh maneh mah geurian ku si anu kitu nya ketik-ketik disalahkeun imahna kitu nya aya jelema gering pada zaman sadayana jelema gering begitu gering ya begitu gering imah teh hareup ngidul nanya weh begitu nanya berimah nyarep ngidul dipindahkeun teh imah teh ganti nya hareup kulon begitu diganti ya pan ngaletik ka di mana tadi gede teh dari pindahkeun hareupna ke belah kulon begitu belah kulon gering keneh jelema begitu gering keneh kita diubar tatanya deh begitu tatanya oh meureun imah maneh nya ngareupna nyarep kulon pindah teh nyarep ngalen begitu dipindahkeun ngaletikan deui imah teh ngaletikan deui pindah ke nyarep ngalen begitu nyarep ngalen gering keneh angger gering mah nanya deui kita dipindah ke nyarep nyata mutuna mah imah beak atuh dikurang beak masalah mesti dari imah mah para jamaah sadaya dek aya naon ge nu penting mah jelema nu musianan takkan gunakan kurang teh pakai ibadah di mah teh pakai zikir kitu tah imah teh lesian ku maca Quran ku zikir lesian kurang nawiru buyutakum itu cahayaan imah aja dek kunaon dek ku tilawatil Quran dek ku salat sunnah ku tahajud ku duha cahayaan ku eta tah begitu aya cahayaan ngepek ke cahayana imah teh jadi geunaheun lamun urang nyemah ka jelema tukang ibadah imahna teh geunaheun tiis tapi lamun jelema nu taradek ibadah urang nyemah ka dinya panas sing haream teu geunaheun ieu teu geurawe cobaan aya jelema taradek salat aya urang urip ka imahna dieureung ka imahna moal geunaheun ada jamaah sadaya moal ngeunaheun kata tak kitu tah matakan cek Kanjeng Rasul nawiru buyutakum cahayaan imah aranjeun teh ku tilawatil Quran ku salat sunnah urang minta sunnah tah kitu teh matakan alus sama urang teh rek aoskeun manakib aoskeun ratitimah kitu tah bagja tah. Nah, urang pek sholat sunat istihoroh dirinya urang naon wege aya naon urang perlu naon urang istihorohan ku urang gitu istihorohan kayak begitu istihorohan karek tah katinggalian oh urang teh bakal cicingna ieu urang teh lamun kawin jeung si teh cicingna ieu kayak di teh aya saha mulai dirinya gitu mulai oh berarti orang teh bakal kawin jeung ieu, bakal eta jeung kieu, kitu tah. Kira teh bakal ge. Tininya geus kanyahoan kan. Ngan takdir tetap jalan tuh. Kajenting hasil istirah sapait oge terus istirah mah kitu aja.
mun jelema geus bermain istighfar kudu siap gitu dina pilihan kan. Urang pilihan lebih bagus ieu cokot kajenting ieu perih cokot kurang da eta teh kamaslahatan gitu kamaslahatan kitu teh pasti nu ngepek ka urangna anu ngajadikeun kamaslahatan bikin hirup urang kahareupna istighfarahan mulai tamang pasti mana penting istighfarah Gusti mana ya awena cek istighfarah teh aya cenah awe cenah aya pilihan cenah awan ujug-ujug istighfarah kitu nya istighfarah anu lain insyaallah ngeundeula pilih heula dipilih tingali Gusti anu salat sunat termasuk urang salat sunat loba dina salat sunat teh matakan dina tankil kaul aya kieu man sholat fil yaum man sholat qabla al-fajr raka'atain wa qabla adh-dhuhri arba'an ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala jannah. Aya sholat sunat teh sholat sunat rawatib. Sholat rawatib teh aya qabliyah aya ba'diyah. Urang teh lamun memeh zuhur kitu tah ba'da zuhur eta teh qabliyah. Memeh zuhur teh qabliyah. Saenggeus zuhur teh ba'diyah. Nu jadi masalah, ini jadi masalah ya. Ingat-ingat ya. Jumat aya qobliyah ba'diyahna kade urang jelema loba teu salat sunat qobliyah jeung ba'diyah dina Jumat geus asup ka urang teh jelema udah jadi urang sing hati-hati ya bila kailaan lamun jelema teu nyaho dasar keturunan ke urang bakal aya anu teu salat sunat ieu sing hati-hati akan lamun bisa mah kuduna kitu teh ditahitukan jeung teh goreng ngadidik goreng teh sebenarnya lamun abdi buka aturan mah masih buka aturan sorangan nangin sorangan abdi gitu. Goreng ngadidikna lain beraman eta teh bakal ngahancurkeun sunah ngahancurkeun sunah teh gampang ge mah jelema teh moal adaikeun muludan ieu ke mah dihancurkeun tong gampang kade emang urang anda berdampingan jeung saha ayeuna anu anti mulut anti rejaban anti sholawatan ayeuna urang masih kena aya kolot engke tinggalikeun kan sing hati-hati kan Gusti nagun matakan ieu nu paur teh ngaraji ambung hukum teu dikaji ngaji kitab teu bisa cicing dina kabodohan ge kumaha pertahanan agama itu hese pertahanan agama nah gitu tah geus tepi geuning ayeuna mah masih mending gane masyaallah Gusti oke urang bahas aya pembahasan khusus man sholat qabla al-fajr sajelema nu sholat sunat sameme subuh 2 rakaat sameme subuh 2 rakaat khairun eta lebih alus minad dunya wa ma fiha lebih alus tibatan saresi dunia lebih alus tibatan dunia jeung eusina kan urang teh salat sunat subuh teh ye begitu salat sunat subuh lebih alus tibatan dunia jeung eusina atuh kan jelema loba keneh nu gebleug memeh subuh istirahat di jalan nungguan mobil di mana salat subuh dengekeun itu ceuk saksikeun jelema anu teu salat subuh berangkat ka pasar moal beunang cek saya tah cek Kanjeng Rasul tong sediakeun duit ka ulah sediakeun duit urang mah salat mah lakonan ku urang sunat lakonan subuh lakonan fardu lakonan tong sieun duit ulah kan jelema dipenting mangkat dek usaha berangkat ka pasar moal mantak maju ieu usaha moal mantak beunghar ieu dan beunghar mah hares ke deh we kitu mah bahkan beunghar mah teu saeutik itu udahna jam 8 kami udah jauh sadar masyaallah itu kita masyaallah urang nyaah teu salat subuh teu salat sunat subuh nyaah lamun teu salat sunat subuh
salat sunat subuh eta leuwih alus alam dunya jeung eusina. Nah, ayeuna salat subuh ditinggalkeun jeung subuh nanti ditinggalkeun atuh. Kan lieur jelema teh tuh. Lieur. Minimal singa setiap salat usahakeun salat sunat heula. Ulah kieu anggeus anu farduna ulah. Sunat heula lakonan. Salat sunat subuhna lakonan, salat sunat qobliyahna dina zuhur lakonan, ba'diyahna lakonan, qobliyah asarna lakonan. Lakonan kurang qobliyah maghribna lakonan, ba'diyah maghribna lakonan. Lakonan usahakeun. Usahakeun. Lamun jelema geus dipelekeun kana sunnah, tandana jelema daek teu daek ngalakukeun wajib begitu. Daek ya, begitu jelema salat sunat subuh 2 rakaat, terus sameme zuhur 4 rakaat, 4 rakaat kade, 4 rakaat ya, iya hadis sahih ya, kade, jadi gelar kitab dina kitab tamkih gelarna al-hafiz, kade ayat al-hafiz, ayat al-hakim dina hadis mah. Jadi pengarangnya ayat al-hafiz, ayat al-hakim. Namun al-hafiz secara otomatis berarti minimal ratusan kitab nu kedah dihafal heula kumaha. Itu enggak gampang lamun urang nyahokeun kitab makanya. Gitunya. Begitu ngalakonan jelema salat sunat subuh 2 rakaat, salat samemeh zuhur 4 rakaat, sanggeus zuhur 4 rakaat, samemeh asarna 4 rakaat. Dakhalal jannah, bakal asup kana surga Allah. Tapi hese orang Jawa sering. Istilah kan. Salat sunat tah. Sampai subuh 2 rakaat, orangnya masya Allah. Istilah kan. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, 4 qobliyah asar 4 rakaat gitu. Asup cek kan jeung Rasul. Dakhala jannah, maka eta jelema teh bakal asup eta jelema kana surgana Allah. Gitu. Ahonya dek salat sunat doang, aya zuhurna moal. Teh mah sampu. Man shalla qabla turi arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Israil. Jelema nu salat salame zuhur 4 rakaat karena ka'adli raqabatin eta jelema teh bukti seperti ngamerdekakeun abid di turunan-turunan Bani Ismail. Masyaallah, urang he salat sunat, urang biasakeun salat sunat. Naon salat sunat meme zuhur kitu usahakeun tah urang. Man shalla rakaataini aya deui urang salat sunat. Itu salat sunat nangalana salat sunat kieu. Salat sunat 2 rakaat tina tempat ini, tina tempat anu sepi. Jadi salat sunat harus sama sorangan yang tempat sepi. Cuma salat sunat hayang katingali bae ku batu. Salat sunat anu teu kanyaman ku batu. Sepi di mana yang sepinya? Salat sunat anu sakirna yarahu nu teu aya nu ningali illallah aning Allah. Di mana urang matakan lamun urang juga tempat-tempat salat khusus sepikeun gitu. Ulah tempat rame. Begitu jelema salat sunat 2 rakaat fi khalain la yarahu illallah anu tempat anu sepi anu teu katingali salian ti Allah jeung malaikat kutibalahu bara'atun minan nar maka eta jelema teh dituliskeun pikeun eta jelema bara'atun terbebas minan nari tina sieun neraka. Salat sunat 2 rakaat tempat sepi kurang. Tempat sepi kurang, masyaallah. Ma min abdin yusolli fi baiti muslimin birukin tamin wa sujudin tamin ila wajabat lahu jannah bila hisabin. Untuk pati-pati hiji jelema eta digawe salat fi baiti muslimin dina tempat anu faid birukuin kalawan rukut tamin nu sampurna wa sujudin tamin jeung sujud nu sampurna illa wajabat lahu jannah
aling eta jelema bakal diasupkeun ku Allah kana surga bila hisabin teu kakenaan ku hisab. Karena urang rek salat sunat ieu cepet senap poekan ku urang. Begitu poekan itu begitu Allahu Akbar. Aya nu bodas pikiran. Dasar urang kaberangannya. Urang kaberangan urang saudara. Hidup baik-baik di berangan, sholat sunat teh. Urang malam sholat sunat, pakai sholat sunat, aya nu lempang, leg. Tiga teh urang teh jadi geus ningali bukti we sebenarnya. Terus Allah biasakeun gitu teh. Lamun ningali nu kitu entong dipalire teh. Ulah. Sia dek lempang hareupeun seung. Ulah teh dicak aing geus sakitu, kajurik ngomong. Sedek lempang kawana hek, dek cicing di sisi, mangga di tukang hek. Asal tong ngajitak air, lo ngajitak paling jitak deh gitu guys. Jadi lamun ayeuna kitu nya. Eta teh nu kitu teh gangguan teh aya dina wirita kan. Dina salat sunat teh aya. Urang salat sunat tahajud ye. Geus salat sunat tahajud urang masyaallah tahajud. Begitu salat sunat tahajud, terus kurang zikir, hadiah zikir terus kurang zikir terus kali teh beuki mantep zikirna, beuki mantep oge kan nu harianana. Beuki mantep. Pasti nu urang mah nya ngan kade entong make prasangka kan. Ulah sok kadang-kadang asa wae. Eta mah bahaya kan prasangka. Kajen teh ngawujud tah. Katinggalian wujudna aya di dinya. Kajen teh samar. Ulah dirisaukeun. Ulah. Kajenting kurang katingali belegedeg dah hideung. Ulah. Kenai. Urang tujuan mah lain kalinya tujuan ada ka Allah. Kuburna lompat. Mesin cekek mantan aing dicekek. Laki-laki cekek mantan dia. Ya kuai aing dicekek masyaallah. Tidak barang aja catatan dia berangan masyaallah. Aya jelema berangan nu bilang berangan. Jelema berangan sarua maut. Wani maut. Wingasieun ku keranda pae. Sarua. Bakal pae jelema. Urang ayeuna sieun ku kuburan, keke bakal dikubur. Ieu diantep tadi imah geus pae mah. Urang teh jadi penghuni kete lamun urang makat ka kuburan, inget-inget aing di mana tempatna ieu. Aing teh bakal di dieu kete ngahiji jeung sia. Bakal kitu kete. Da uji jeritan, panjenting jelema anu sieun kitu sieun kajurik, sieun kana pae anger ka, teu pae mah dikuburkeun. Da betaheun geuning. Betaheun ya. Dina orang sok nyaksian aya jelema bulangan, lain jelema berangan masyaallah eta berangan. Begitu berangan begitu maut, ada biasa wae teu di leuweung teh. Henteu, da jeritan teh entah sieun teh tepikeun ka dinya urang sieun teh. Aing sieun teh sieun, ke aing oge bakal ka kuburan. Naon sieun atuh? Sia makhluk aing makhluk. Sia jurig makhluk Allah, aing ge makhluk Allah. Sia mah jurig teu bener, sia mah ingkar ka Allah. Aing mah ieu dek ka Allah. Dek mana aing kudu sieun ka sia? Hiji, nu kadua, guru urang ge tahajud di pentingna wiridan seperti itu, zikir seperti eta. Rasakeun kurang guru urang ge model kitu. Lamun guruna hees wae mah sarua wae. Moal bisa ngarasakeun kitu ieu moal. Urang boga guru sapa teh boga guruna tahajud tara. Begitu lamun tara tahajud guruna, duha tara, engke moal ngaresep ka murid. Oh. Komo guruna tukang lalajo. Geus kieu gitu. Eta kitu tah. Masyaallah bisa karasa kurang tahu tahajud juga tuh guru urang yang berentuh capek tapi benar dipentingkan karasa bukti dinya mah karek mulai kurang gitu lamun urang jarah aya ningali naon nah kitu tah urang usahakeun tah salat sunat komot salat sunatna di imah tempat ruku nu sampurna rukuna sujudna nu sampurna
illa wajabatul jannah terkecuali wajib eta jelema teh asup ka surgana jeung teu dihisab. Masya Allah. Gusti lalu neangan ahli ibadah mah neangan teh ibadah teh supaya tong kanyahoan. Imam haja ngaji Quran budas, Masya Allah. Kade awas. Mun ngaji Quran nasa peker batu ke istirahat haram ngaji Quran. Dosa. Dosa lain ngaji Quran ngaganggu batur. Maka aturan atuh. Maju ibarat kita sakabe lah kabe. Itu aya aturan urang wahajanya jelema tahfidz Quran ngahaja dibedas-bedaskeun kitu nya. Sti lagu kadeta Masya Allah urang teh matakan gitu kusa kurang sok penting sehingga sampaikan kayak gitu pakai sampaikan luhur biasanya pakai salam kieu insyaallah. Nah eta dina salat sunat bahkan man salat qabla al-asri arba'an harramahullahu al-dar jelema anu salat sunat 4 rakaat sampai asar maka diharapkan ku Allah dina seueur neraka. Salat sunat 4 rakaat salat sunat mah gampang sarua jeung salat asar tapi teu make tahiyat awal. Jadi teu make tahiyat awal sebagian usul sunatan qabla al-asri arba'an rakaatain ini billahi ta'ala sejadinya salat sunat 4 rakaat karena Allah akbar. Geus anu teu aya badihan mah geus salat sunat kumaha teu kudu qabliyah dan teu aya badihan subuh sami subuh teu kedah menyebutkan qabliyah dan teu aya badiahan entos salat sunat ieu tah asar sami kitu salat sunat asli arba rakaatin mustaqbilatul ada Allahu akbar. Sejak abinya salat sunat 4 rakaat karena Allah. Terus orang sujud cengkat di kitunya ruku sujud cengkat di udah kaget tahiyat apa. Terus sujud cengkat di 4 rakaat. Yang saya nama alif beramat 2 rakaat. Dan biasanya nanti sok ningali secara pelaksanaan jadi kieu. Ilmu teh pelaksanaan kayak di guru. Dulu nu ngalaksanakeun anak, urang sok katingali salat sunat. Nanti langsung geuning langsungnya. 4 rakaat langsung gitu tenaga tahiyat berarti itu praktek. Nah, ini tah aya boga guru mah. Aya teu boga guru mah lieur. Gitu. Kalah lieur. Itu mah praktekeunana gitu. Aya guru mah gampang ningali guru geuning kieu. Oh, berarti kieu salat. Gitu. Orangnya gitu he. 4 rakaat. Tong ditinggalkeun salat sunat. Usahakeun. Nah, ininya orang man shalla ba'dal maghrib rakaatain qabla ayyatakallam termasuk kita sajelema anu salat sunat maghrib samemeh ngomong urang salat sunat maghrib tah. Jadi salat sunat maghrib urang samemeh ngomong sampai ngobrol usahakeun tah. Gitu. Urang salat sunat teh jadi kieu begitu orang beres sholat maghrib orang qobliyah maghrib gitu begitu sholat qobliyah maghrib ba'diyah maghrib orang tempat sholat tempat ngobrol lah qobla ayatakallam misalnya orang ngobrol begitu dirinya orang ngobrol maka kutibata fi'liyin maka Allah bakal ditulis ke data jelema teh asup kana surga iliyin nyata dina buku catatan anu aralus urang ini bakal dicatat ke anu aralus terus nah eta nikmatna dina sunah teh mentakan urang man sholat 4 rakaatan qabla adzan isya qabla ayatakallam maka anna ma'adul qalatul qadri fil masjidil haram jelema anu ngalakukeun 4 rakaat salat sunat 4 rakaat dina sanes isya samemeh ngomong eta jelema teh maka faka'anna ma'adrakatul qadri minal masjidil haram sapertikeun eta jelema teh aprok jeung Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Masya Allah nikmat tah urang teh kalimatan urang teh daek ibadah teh di mana-mana di paha teh gede
Baik sholat sunat lakukan kurang gede pahala saya tiga. Insyaallah pasti mengatakan begitu jelema dirinya ngalakukan sholat sunat lain tibang salah kadar eta jelema diperintahkeun ku Allah jeung ku Rasulna tapi bakal diberi pahala ku Allah dirinya dina eta jelema ngalakukan sholat sunat. Pertanyaan sih. Usaha kurang lamun teh nyaho sholat sunat naon dilakukeun minimal nyaho heula ya aya faedah-faedahna sholat sunat qobliyah teh ieu faedahna sholat sunat ba'diyah teh ieu faedahna dina sholat duha ge aya faedahna naon faedah-faedahna minimal begitu urang nyahokeun kana sholat sunat sehingga ngarasakeun begitu berartina ieu sholat sunat teh pikeun urang kalobaan mah teu nyaho arti sholat sunat naon berarti apa artinya urang ge lamun berarti mah dek neangan naon ge bakal diteangan kajenting hal sapira jadi kajenting kasebut teu berharga tetap diteangan ai urang nyaho artina mah gitu aya teh artina mah iya gitu tapi begitu urang nyaho artina nyaho tah isina teh oh geuning teh ieu nemuannya pirakeun gitu pasti kurang dicokot tapi sholat sunat kita bisa pirakeun carana kieu urang kupas salit-salit tina permasalahan sholat sunat ieu sebab urang tetap dina sanggeus Ramadan poina robah kurang karena sholat sunat mulai sholat sunat dicekeun ku urang kedua minimal duhana 2 rakaat lah 2 rakaat duha tahajud begitu aya waktu luang urang waktu luang aya kubur tahajud kajenting 2 rakaat itu tahajud jadi 2 rakaat tahajud usahakeun gitu dina waktu subuh usahakeun sholat sunat heula sing rapi sholat sunat heula dine bahkan aya amalan-amalan bacaanana gitu bacaan-bacaan orang dina subuh gitu aya terus kayak begitu di daerah Tasik kidinya daerah-daerah Cipanas sok aya geuning aki-aki ke beres wiridan nyangkere heula sakieu dari bacaan dari la udan deui gitu. Masyaallah geus teu bisa teh teh nyam. Lain tidak salah teh teh nyam. Menjauhna model kitu. Nah, insyaallah para jamaah sadaya alhamdulillah tadi makan asanya weekend waktu tapi alhamdulillah diberi sehat Allah alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan dan terus dipasienkan istiqomahan orang salit orang ngaguar itu sabisa urang wae urang ngaguar karena masalah sholat sunat supaya nambah kacintaan orang datang jeung Rasul supaya orang menang ridho ti Allah nuturkeun tapakti kanjeng Rasul insyaallah mudah-mudahan urang kayaan negara urang sadaya mudah-mudahan sing aya dina keamanan sing aya nyata dina keamanan sing aya dina keamanan kalian mudah-mudahan kaum muslimin berjuang itu berjuang mudah-mudahan sing dimenangkeun ku Allah tina berjuangna kalian mudah-mudahan Palestina mudah-mudahan sing dimerdekakeun ku Allah kalian mudah-mudahan urang sadaya sing aya dina keureuan Allah Subhanahu wa taala para jamaah sadayana cekap umat kita semua teh hapunten ngaji mah penting masih oge kabawa itu daripada loba kalah puyeng para jamaah sadaya lain puyeng dari seperti kalah terus kiranya begitu nah hapunten para jamaah sadaya hapunten dicekap wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.